Gapura mendak harapan hirup sematmu muntangan lempang mudak paningan muru waktu satang tungan mudah gelampah saamparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Mudah-mudahan sareng rehatnya mitra. Hatur nuhun para mitra kaum dangu anu parantos komentar, pang-pangna anu parantos komentar dina dongeng anu kamarinya. Dina dongeng anu terakhir Mang Anggang dipedarkeun kamari dina judul naon teh kamari teh mitra. Kamari teh judulna teh mantra dukunnya apa tepung limah dukun. Hatur nuhun mitranya. Aya kirang langkung 41 jalmi anu komentar. Masihan karcisnya Mang Anggang minangka meremaweh gitunya. Oge anu ngalaik hatur nuhun. Anu nge-share hartu nuhun, anu alim komentar oge teh sawios teu janten soal mangga eta mah hak masing-masingnya mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Dongeng ieu carita pondok sekali rengse mudah-mudahan katampi hapunten bilih kirang perce kadina mudarkeunana kumargi mung sakitu tiasana nya mitra. Mangga mitra kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, upas karma kitu katelahna. Baheula mah disebutna teh mang karma sancan jadi upas mah. Lalaki tengah tuwuh. Carita ieu dimimitian keur upas karma masih keneh nyicingan imahna nu ti heula. Kadua pamajikanana nu katelah bisi mah ari anakna mah geus gerede, geus kawin jeung Marisa jeung manehna. Geus misah imahna. Demi pagawean matuhna upas karma teh jadi upas desa. Ngaranna oge kapan diembohan ku ngaran kalungguhanana katelah upas karma. Kitu bae pagaweanana teh mun geus eueuh deui pagawean kantor nu kudu direngsekeun sakapeung sok jadi tukang untar anter surat atawa nguncenan kantor desa. Beberes aula naon ku hanteu mun rek rapat atawa ngored jujukutan di pakarangan balai desa. Upas karma teh sabenerna mah baheula nama anakna tua kampung anu tos teh di kieuna tos teh aya bapana oge. Biasa we kitu inditi mah isuk-isuk keneh sok miheulaan para pagawe desa nu lainna nepi ka balai desa terus mukak-mukakeun panto jeung jandela meresan meja sasapu jeung lian ti eta. Pon kitu deui balikna sok pangpandeurina. Sanggeus setap desa marulang kabeh bepeundeut meresan deui meja-meja jeung sanggeus eueuh deui pegawean anu saejena. Kitu jeung kitu we. Kalan-kalan mun aya rapat atawa acara nu nepi ka peuting mah upas karma sok balik subuh ngadon ngendong di balai desa. Komo sanggeus nepi ka poe-poe rek dilaksanakeun deui pamilihan kepala desa mah.
Waktu aparat desa kabeh milu sibuk, Upas Karma oge kabawa sibuk kabawa riweuh. Lian ti migawe pagawean anu geus matuh oge katambah ku pagawean ekstra, milu angkag ingkig jeung juru tulis, nyensus calon pamilih, milu ngadaptar, milu ngabeberes administrasi panitia pilkades. Najan ukur untar anter surat wungkul oge kusabab rajin nepi ka akhirna dititah milu nyebarkeun pangaruh sagala. Bareng jeung pagawe nu sajena, sina ngarojong ka Lurah Hormat nu kibari ngandidat deui. Lurah Hormat atawa Lurah Hurmat teh pensiunan lurah. Kitu katalahna zaman baheula mah upami lurah nu tos pensiun teh disebatna Lurah Hormat atau tapi Lurah Hurmat, anu harita rek nyalon deui jadi lurah. Upas Karma kikituan teh bawaning ku kapaksa. Da setap desa teh seuseuhana mah kabeh oge anak buah Lurah Hormat. Najan kiwari desa geus dicekel ku pajabat samantara, eueuh robahna kapan pajabat samantarana oge adipituin Lurah Nawi nya Lurah Hormat teh. Pantas mun staf desa bilu ka Lurah Nawi teh piraku henteu, piraku deui manehna arek beda jeung batur teh. Mitra kaum dangu, ti poe ka poe Upas Karma beuki sibuk. Alatan sibuk teuing jiga nama. Nepi ka dina hiji poe Upas Karma ngadon ngaringkuk bae di kamarna. Awakna nyongkap galingging paranas tiris. Sina barang dahar ku bisi mah majar teh pait cenah jeung sirah mani jangar. Kunaon Mang Karma teh bi? Cek juru tulis kabisi mah di hareupeun imahna. Teuing tulis ngagojot bae di isuk-isuk eta teh. Mun geus cager masina buru-buru kitu ka desa keur loba pagawean. Cek juru tulis deui bari tuluy ngincid teu nungguan heula jawaban bisi mah kirang bala ngalayad mah. Kitu cek gerentes hate bisi mah dina mangsa harita. Kocapkeun dina peutingna. Kaayaan mungguh jempling bulan sapasi nyelap dina mega hideung. Cahyana ukur remeng-remeng, angin ngahiuk rerendahan seah nebak kana daunan. Dipirig gosorabueuk jeung jangkrik. Wanci tumorek ngagayuh ka tengah peuting taya anu ngulampreng. Salembur siga nu geus talibra sare ukur hiji dua nu nyeungeut lantera di tepas imahna. Lolobana mah meredong. Dina kaayaan kitu, Upas Karma kalah gurang gerung pikawatireun. Bisi mah nitahan si Icih anak tatanggana. Wayahna peuting-peuting oge si Icih sina ngagaduran warung ceedoh titah meuli aspirin. Sanggeus diubaran mah panas awakna teh teu burung rarep. Kesang kaluar sawak-awak, tapi tuluy bae awak Upas Karma teh dikekeb ku simbut sababaraha lapis ku bisi mah sina kaluar kabeh kesangna pajar teh. Leangan naon manehna teh atuh Abah sia. Bisi mah ngagarandeng bari mamaner simbut Upas Karma. Digawe tisu kejador nepi ka sore jeder geura. Abak sorangan teu kaurus. Mending gaji gede mah pira jadi upas. Kukuling ngarit oge kabual atuh. Mang Karma henteu nembalan ngan pikiranna bae anu ngocoblak. Kuling ngarit mah paling disebut bulu taneuh. Gerentas Upas Karma dina jero hatena henteu ari nembalan mah. Najan hasilna
ngalewihan gaji upas oge anggar we disebut kuli. Sedang jadi upas mapan dihenteu teu oge kasebutna pagawe desa. Aya wibawana. Beda jeung sebutan kuli. Mun nitah atawa nepikeun parentah ka batur, nepikeun beja kudu rapat ka masyarakat upamana sok ditarurut. Ari bulu tanah kuli paling-paling ukur bisa diutuh di atas ku batur. Kudu nurut ka pagawe. Cenah cek Upas Karma galecok dina hatena. Mitra kaum dangu da memang saanyana pisan eta teh. Kaalaman kumang Karma baheula. Basa manehna jadi tukang buburuh tandur keneh. Pemilu harita teh. Kuki Karyu adina sabapa nu matuh di kota. Sina minculak ti batur. Milih gambar nu teu lumrah keur urang lembur. Sanggeus pemilu der rame majar aya nu hianat ka desa. Mang Karma dipanggil ka balai desa. Poe isukna sina gorol sosoranganan dihukum ngored jalan sapaparat totoang. Nepi ka samingguna teu cukup ku sakitu, unggal poe kudu bae ngadenge omongan pagawe desa nu matak panas kana ceulina. Majar teh cenah rek kokotaan ieu teh. Kitu, urang lembur mah geus we jadi kuli ulah rek jagoan sagala. Negara demokrasi Kang, urang bebas milih, inget we caritan Ki Karyu harita. Tapi kanyataanna mah geuning kalah dijejeleh ku batur Upas Karma teh. Heueuh dijejeleh, bari diharudung ku simbut harita teh manehna noroweco we dina jero hatena. Ras inget deui ka mangsa harita. Mana anu bener atuh. Gerentes Mang Karma. Basa dipikir dibulak-balik ku Mang Karma jeung sanggeus padanganahna ku anak-anakna. Karek sadar yen manehna teh geus ngojay ka girang. Antuk namun aya parentah nanaon teh sok diturut kajen sok teu ngeunah katampana. Nu matak ceuk Mang Karma, jadi kuli mah paling-paling jadi kaulinan batur wungkul. Mending jadi pagawe kawas ayeuna. Hirup balangsak oge jadi pagawe mah kapan? Pada ngahargaan, pada nyambat. Atuh lamun boga urusan sautak saeutik teh hese nepungan juru tulis atawa lurah kadidaek ngomongna. Sarta mun kaparengkeun aya milik, kapan 1000 2000 bae mah teu hese. Tina hasil panitah batur teh, ari bulu taneuh kuli kilang bara jadi lurah atawa jadi sekdes atawa jadi kaur jeung pimanaeun deui pantar manehna jadi lurah. Kapan hayang jadi lurah teh teu cukup ku 2 atawa 3 juta, tapi puluhan juta. Ketang teu mubadir kitu nama. Sanggeus jadi lurah mah pan milik teh datang ti ditu ti dieu. Keur diri aing mah geus jadi upas oge untung liwati untung. Masing di aku keneh ku urang desa. Saki oge kapan teu burung disebut pagawe. Bisa nita atuh marentah ka batur najan ukur kasebut upas. Kitu cek pikir Mang Karma dina mangsa harita. Mitra kaum dangu, untungna Upas Karma geringna teu katutuluyan. 3 poe ti harita manehna geus bisa milu sibuk deui. Kawantu poean pilkades atawa poean pemilihan kepala desa. Kari mimingguan deui sirikna tanaga teh dipeleter keur kapentingan desa. Mang Karma, Cek lurah hormat anu katelah lurah nawi anu rek nyalon deui. Isukan mah pindah bae imah teh.
Eusianta sepen tukang balai desa. Cenah. Ceuk lurah hormat teh nu nganindat deui. Sok tempatan we nya. Teu kudu salempang. Lurah jeung juru tulis mah geus dibejaan ku kuring. Pokna deui kalayan Daria. Upas Karma sajongjongan mah kalah pungak pinguk. Teu kapikir naon pipokeun lurah hormat teh. Nu kapikir pangheulana kumanehna mah tina imah saung kasepen tukang balai desa nu geus meunang nehel di tembok deui tur di paraan jeung jandelana geus ku kaca. Sedang imah manehna nya nu ayeuna beroraah di paraan kentengna oge loba nu molongo. Lantena taneuh di bilik jeung jandelana ukur bareg-beg nu dicangkolkeun kana kawat. Mitra kaum dangu singkat carita. Poe isukna Upas Karma resmi nyicingan sepen tukang balai desa. Demi nu jadi pamajikanana nu tayalian iwal ti bisi mah nu tadina ukur bisa nyonyoo hawu teh ayeuna mah nyang hareupan kompor hadiah ti lurah Nawi nya lurah hormat anu rek nyalon deui teh. Pon kitu deui Upas Karma ayeuna mah bisa gegelehean dina kursi jok nu geus teu kapake di balai desa. Najan kursi ruruntuk gudang, tapi mun dibandingkeun jeung bangku reod nu aya di imahna mah nya mending ieu. Waktu beuki nyerelek bae. Dina munggaran nempatan imah anyarna pas sore basa Upas Karma keur ngarasakeun nikmatna cikopi bari gegelehean dina kursi jokna. Jol lurah Nawi hayang ngalongok basana. Atuh ayeuna mah teu pati karago kaanjangan teh pedah tamu datang ka saung butut dina hiap-hiap tamu. Dina ngahiap-hiap tamu sina asup jeung sina diuk teh ayeuna mah teu kudu uga euge kapan boga kursi jok teh. Betah meureun ayeuna mah nya Mang. Ceuk lurah Nawi dareh deh. Gek diuk dina kursi jok. Upas Karma ngan ukur ngajawab ku ngahehe. Kumaha bisi mah? Geus bisa ngahurungkeun kompor? Upas Karma angger ngajawab ku ngahehe. Demi kadengena ku bisi mah nu harita keur di tukang rada nyentug kana angeunna. Pok manehna ngomong sorangan na jero hatena. Yey, ku harianon. Mana sina aing teh urang leuweung. Nu tapar kana kompor-kompor acan. Kerentesna. Ngaler ngidul ngobrol bari nyang hareupan cikopi nepi ka hiji mangsa sanggeus babadamian anu kalintang Dariana. Lurah Nawi amitan ka Upas Karma ku pribumi dijajabkeun nepi kaluar. Memeh ngaleos Lurah Nawi nandaskeun hiji omongan. Ulah poho Mang. Minggu hareup si Nurja jeung si Nana kudu geus kacekel omonganana. Titah milih kuring. Mun anggerek kianat bae mah piraku. Pikiran we ku Mamang piraku. Upas Karma unggeuh laun saleosna tamu jol bisi mah. Kumaha tari geus kitu Abah sia? Teuing atuh. Tembal Upas Karma bari anggar ngajangjan. Teuing kumaha, teuing kumaha. Nya kudu dipikiran atuh. Ku Upas Karma teu ditembalan deui. Leos ka jero dituturkeun ku bisi mah nu tuluy nganahana. Tuh dari dinya mah make hayang jadi pagawe sagala. Naon untungna atuh jadi upas teh. Jadi juru tulis sonamanan. Ari geus kieu kumaha? Ari kumaha urang? Nyaho kapan si Nurja jeung si Nana mah baradagong. Moal ikan dititah milih moal. Manggas. Da aing rek ngalayanan barudak mah lain sia. Upas Karma rada nyentak. Petah hayang ditah jempe ka pamajikanana. Bisi mah camberut. Kojengkang we balik deui ka tukang. Kari Upas Karma nu ngarahuh bingung. Kalurah Nawi sasat dudungan. Ka si Nurja jeung si Nana kapan geus kanyahoan adatna.
bubuhan ke anak sorangan. Mitra kaum dangu, kajurung ku hayang gancang menang putusan. Penting harita keneh upas karma ngadatangan Imah Nurja nu jadi anakna. Dicaritakeun ka hayangna ngan henteu ari dibejakeun diojok-ojok ku Lurah Nawi mah. Ari abah, ceuk anakna. Kawas nu teu nyaho bae abah mah. Rek kumaha desa urang mun Lurah Nawi kapilih deui bah. Kapan ungges-ungges oge bah. Kalah urang we rakyat leutik nu ripuh mah. Sumbangan digede-gedekeun ari buktina eueuh. Ceuk Nurja ngawalon ka hayang bapana. Ari geus kumaha atuh Nur? Upas karma bingung. Nu matak eta bah. Sok bae abah rek milih Lurah Nawi deui mah. Ngan uing mah moal kapok. Tembal Nurja deui. Sadenga deketan bapana pok rada ditompokeun kana ceulina. Ya abah. Abah macan nyaho meureun nya. Naon sanyaho naon? Cek PPL. Bah Lurah Nawi mah tukang ngadaharan duit subsidi. Naon? Tukang ngadaharan duit subsidi. Cek saha? Cek PPL. Duit nu kuduna dipake ngabangun sasak teh, ngabangun masjid teh, ngabangun jalan teh, beres kabeh eta teh didaharan ku inyana. Nyaho naon maneh teh Nurja? Upas karma geuwat nempas. Ari abah. Saira ieu nyaho naon abah? Nurja kalah malik nanya. Upas karma muraleng nembalan manteu. Geus peuting pisan upas karma amitan teh. Memeh ngaleos pok ka Nurja. Tadi nage aing mah moarek memaksa ka anak. Keun bae cenah malikir. Cenah malikir sewang-sewangan bari nage. Rek ka Lurah Nawi, rek ka Haji Syukur, kumaha maraneh bae. Kayang we kitu bah, tembal Nurja. Peuting beuki jempling hawatis matak sungkan rumingkang. Di kebon sampeur reang sora jangkrik, di sisi balong kadenge aya sora bangkong, kangkang kongkong, di tembalan kubeuk jeung sora londok. Hiuk aya angin ngagalebug, jegug-jegug, aya anjing anu ngagogog, malah tuluy aya anu ngagerengan sagala. Kaayaan peuting eta es tuning mata keung jeung mata geuman lantaran matak sieun matak hariwang. Mitra kaum dangu peuting isukna. Upas karma nganjang ka imahnana anakna nu kadua. Tapi jawabanana oge teu jauh ti lanceukna. Abah, salalambur geus pada nyaho atuh bah, mun Lurah Nawi teh tukang korupsi. Ari abah sieun kalengitan pagawean mah pek bae rek milih deui Lurah Nawi oge. Kuring mah moal kapok abah, ceuknana. Rot upas karma nguyup cikopi nu disuguhkeun ku pamajikan anakna. Regot-regot nepi ka dedek-dedekna. Gancangna carita. Bisa minggueun deui ka pemilihan kepala desa teh. Upas karma geus ngeusian deui imah nu ti heula. Dihitung-hitung teu panceg sabulan-bulan acan nyicingan sepen tukangeun balai desa teh. Kaburu dititah ingkah ku Hansip Kurdi. Cenah sepen tukang rek dibersihan heula kitu. Diperintah Lurah Nawi. Kunci desa ka dieu keun mang. Cek Hansip Kurdi ka upas karma. Sok kunci dipasrahkeun, sugan terek cukup ku sakitu. Tapi pok Hansip Kurdi ngomong deui. Isukan mah. Di imah wae cenah cek Bapak Lurah Hormat Nawi oge mang.
Kon di desa maya Bang Sukri upas anyar. Gebeg atuh pas Karma teh ngagebeg bari ngagerentes na jero hatena. Ba, dipecat aing mun kieu serana mah. Eta tuh da si Nur jajeng si Nana teh bisa dipebejeuhkeun pisan. Cek upas Karma dina jero hatena. Geus kitu mah upas Karma kadua pamajikanana beberengkes. Sup baju diasup-asupkeun kana gembolan. Gejlik indit pindah deui ka imah asalna. Pira aku rek dibersihan. Cek bisi mah. Sanggeus parindah deui ka imah asalna. Sedang upas Karma telemek teh nyarek nganut teu geunah kadenge teh pok-pokan hansip kurdi bieu. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Panon poe geus moncorong ti tebeh wetan. Dipapag ku recetna sora manuk reang patembalan bari pating araclog dina dahan. Sawareh ting kaleper ngicis jangjang. Hayam jago geus sing telandan diburuan, ngudag-ngudag hayam bikang, aya nu nangtung dina pager. Anakna ting cariak indungna kakak kokok kat-kat kut-kut nyalukan. Dina kaayaan kitu Mang Karma urut upas desa nguliat hudang tina bale pangasareanana. Pedah kageureuwahkeun ku kongkorok hayam, kageureuwahkeun ku kongkorongok hayam tigigireun imahna pisan. Jung nangtung jumarig jeung muru ka patengahan. Gek na bangku rayod tuluy nyenghel kawas ingat kanu lucu. Kitu dina mejana geus nyampak sagelas cikopi jeung bubuy sampeu dina piring. Rek pisan ngarongkong gelas cikopi. Panona mentog ka bilik juru kamarna. Lebah dinya bilik teh molongo kawas jadi liliwatan ucing. Karek sadar upas Karma teh mun saila ieu ngantep imahna sorangan. Red kaluhur nyampak sawang pajurantang dina usuk. Red kakenteng teu kacipta mun parang poe ieu gede hujan jeung angin tang tu balocorna. Kop kana gelas cikopi lalaunan diuyup bari dirarasakeun geleserna dina ti koro. Rengse sababaraha uyupan Mang Karma ngadon nganang. Ya ieu dunya aing, dunya sagelas cikopi isuk-isuk. Bari bebas mikir pigawean ieu mah. Henteu dipapaksa ku batur, henteu kudu sieun ku batur. Nah aing sale ieu kaparabunan kudu tepuguh. Ninggalkeun dunya aing nu sakieu bebas merdekana. Ketang aya hikmahna aing jadi nyaho talajak hiji-hiji jalma mangsa bodoh saha nu rek jadi lurah minggu hareup karep teh teuing Cek Mang Karma na jero hatena bari regot deui nginum cikopi. Telila corowok bisi mah ti tukang. Abasya, lain rek memener hawu. Cenah jung Mang Karma nangtung jumarig jeung terus ka pawon nyamperkeun nu jadi pamajikanana rek menerkeun hawu. Mitra kaum dangu nyurungkuina waktu meh teu karasa. Beurang deui peuting deui beak poe ganti minggu, beak minggu ganti bulan. Umur teh nambahan. Kalayan urang sakabeh loba nu teu saladar. Dina nambahan umur sesa nyawa teh bet ngurangan. Dina kaayaan kitu teuing pedah naon. Lurah Hurmat nu teh lian Iwalti, Bapa Nawi nu geus jadi lurah deui. Nuka telah jadi lurah Nawi. Dina genep bulan salila manehna jumeneng deui jadi lurah. Bet ujug-ujug hayang nyieun patung munding bule hareupeun balai desa. Maksudna ditepikeun ka juru tulis anu kabeneran boga budak sakola di dayeuh.
cenah mah sakola di Institut Teknologi Patung. Menang beja kitu, juru tulis gura-giru nyuratan anakna, sangkan mulang kalembur pikeun masinikeun rencana nyieun patung teh. Tekungsi ngadaguan mimingguan anakna juru tulis geus norojol. Basa nepungan Lurah Nawi, pok Lurah Nawi muka obrolan. Kieu ieu teh Ujang. Lurah Nawi ngamimitian nyarita sanggeus aduh hareupan jeung anakna juru tulis. Bapa teh menang wangsit. Yen desa urang bakal raharja saumpama hareupeun bae desa ditendeunan patung munding bule. Lurah eureun heula nyaritana nyelang ngabobolan heula padudanana ku bakomole. Tah, sakumaha anu dipikanyaho ku Ujang. Apan desa urang teh kasup desa pangbuncitna. Upami dibandingkeun jeung desa-desa di sabudeureun urang. Nu jadi sabab lain pedah moyongkodna pangwangunan. Tapi ku sabab desa urang mah mindeng pisan menang pakewuh rongkah. Geura bae sataun ka tukang apana hancur alatan pakewuh lini basa 3 bulan sabada gunung weduk urug anu ngalantarankeun korban harta jeung jiwa. Teu kalis tidinya der karaman caah rongkah. Mazakna pangwangunan di desa urang mah teu kaur jadi meus-meusan diranjah musibah bae. Teu kaur jadi meus-meusan diranjah musibat bae. Ceuk Lurah kalayan daria. Oh gitu Pak. Tembal anak juru tulis ngarengap sakedeung terus nuluykeun deui caritana. Pangemut abdi, mohon bapak teh nyanggemkeun eta karaman tiasa sudah saupami urang adamal tumbalna mangrupi patung munding bule gitu ge. Anak juru tulis nyarita bari leungeunna ngutek-ngutek rokoji Samsu anu ngelun geus pondok. Bener pisan Jang. Bener pisan eta teh. Jadi pangemut bapa eta karaman tiasa sudah saupama urang adamel tumbalna mangrupi patung munding bule. Saminggu ka tukang bapa ngimpi kadatangan ku aki-aki anu nyebutkeun yen pakarangan bae desa kudu ditundaan ku patung munding bule. Tah sabenerna mah geus hayang buru-buru nyieun patung teh sugan bae aya benerna. Kanggo abdi mah iringan bae bapak. Namung panginten waragana oge tada teu ngageungna. Mangga bae gali. Tangtos ngadamel patung munding mah bakal nyiepkeun semen wungkul. Oge mangkintal-kintal jumlahna teh acan bahan-bahan anu sanesna. Tembal anak juru tulis. Ngadenge kitu Lurah keruk. Kumaha upami ngadamel patung soang bae anu langkung irit waragana. Anak juru tulis nyarita deui bari mencorong banget Lurah. Patung soang ya mitra. Cager. His, ari naon teh? Kangaranan wangsit mah teu meunang diganti Ujang. Ceuk wangsit kudu nyieun patung munding bule nya munding bule. Entong boga karep ngaganti jadi patung munding hideung. Komo deui ngaganti jadi patung soang mah. Sekalian batu patung sireum meh murah. Gerapek buktikeun tibatan kampung urang aman mah kalah bakal kena ku musibat rongkah. Lurah gegancangan nebalan kalayan haget pisan. Eta mah teu langkung bapak tuh. Namun sakumaha anu dicarioskeun ku abdi patung munding mah bakal nyiepkeun waragan anu ageng. Di mana danana? Benten sareng ngadamal patung soang atau napi patung kuya. Tembak anak juru tulis bari ngagesek kuntung rokona kana asbak. Patung kuya senaon wae tunggu da atuh Jang. Sanes tah Mang Anggang da sekali tambahan. Nyalakeun ka Mang Anggang cager. Geun bae soal biaya mah tong pati dipikiran. Jeung apan aya sajarahna munding bule mah Ujang. Kutanah sajarahna Pak? Nya, meureun Ujang mah teu nyaho yen dina taun 12-an lembur urang teh kungsi diranjah rampog. Loba rahayat anu tiwas sarta harta banda beak diangkut rampog. Ngan dasar tariking nasib, waktu eta rampog anu jumlahna puluhan rek marulang teh
di jalan Pasarandog jeung Munding Bule. Anu keur ngamuk nguak ngawik. Eta rampok teh teu kuateun ngayonan Munding edan. Antukna kabehanana jicir lumpat sakalumpat lampet. Bari jeung poho kana babawaanana. Tah, nya antukna mah kapuluk deui we eta harta teh. Ceuk lurah, anak juru tulis colohok mata simeuteun. Ngan eta anehna teh Ujang. Anehna kumaha Bapak? Ceuk anak juru tulis penasaran. Nya, ari karahayat urang mah bager Munding teh. Eta bae sadatangna ka lembur teh bet lain terus ngamuk. Kawas nyasak rampok teh. Ieu mah kalah kaguyang dina kula hareupeun bae desa ayeuna. Tah, nu maltak nepi ka ayeuna pamali Munding Bule mah di dahar dagingna. Sekolot teh mah bakal ngadatangkeun bahala cenah. Ceuk lurah, anak juru tulis unggek-unggekan semu ngarti bari pok nyarita kalayan Daria. Mangga bae hari parantos giling mah Bapak. Kanggo ngabeayaanana minggu payun urang ngawitan. Mung abdi kadawang sudah kadayeu kanggo meser alat-alatna. Ceuk anak juru tulis. Nyanyakeun bae keur saheulaanan mah bisa nyokot duit tina dana Bimas. Meureun perlu duitnya keur barang beuli. Mitra kaum dangu ngeclok heula ceuk lurah. Anak juru tulis unggek nganyakeun. Heuleut saminggu ti harita. Di pakarangan balai desa geus nyampak rahayat anu keur saribuk mantuan anak juru tulis dina raraga nyieun patung teh. Sakabeh jalma anu harita mantuan ka tembong sarumangetna keur bubuhan kakadak di lemburna rek aya patung teh. Ngan mangkarna bae anu ka tembong lang-lang lengle teh. Nempok kitu puguh we mandor desa rada nyeuneu kalayan Daria nakar terus nyamperkeun ka Mang Karma bari pok ngomong. Mang, kunaon digawe teh bet bangun hoream kitu? Ceuk mandor desa. Sanggeus adu hareupan jeung Mang Karma. Lain hoream mandor. Pan biasana mah milu gawe desa kieu teh milu. Sok pangasegutna kuring mah. Walon Mang Karma leuleuy. Ari teh hoream mah bet lang-laleng le kitu. Dijawab ku Mang Karma samodel kitu mandor desa geus mimiti teuregeus ngomongna. Atuh da mandor, rek sumangat kumaha? Lamun barang anu rek dijieun ku kuring can kaharti maksudna. Teu ngarti kumaha ieu teh. Ceuk mandor desa bari kerung. Teu lila di tukangeunana norojol Mang Kemod bari pok ngomong. Bet ku harianon, kolot-kolot teh nyokana sajarah. Mang Kemod anu harita mantuan ngaduk nyelengkeung nyarita. Naon Kemod? Dedengnya teh dewek teh nyo sajarahnya. Montong kokolot begog si laing teh Kemod. Ya Kemod, di ieu lembur ngan jenat bapak aing wungkul jalma pangkolotna teh. Sakabeh sajarah ngeunaan ieu lembur asana jenat bapak dewek pangapalna euy. Sakabeh eta geus dicaritakeun ka dewek ngeunaan sajarah ieu desa. Ceuk Mang Karma jol ngambek weh diseuneun kitu ku Mang Kemod teh. Mitra kaum dangu nempo galagat kitu mandor desa jadi maramir. Geus apal sararea ge kana adat Mang Karma mah sok babari ngulit bawang katambah jalma ngorek manehna teh. Sasiduh metu saucap nyata teh api basaeunana mah. Pon kitu deui Mang Kemod nempo Mang Karma rada nyeuneu teh maehna ngembang wera bari pok ngomong rada leuleuy. Pan baheula lembur urang teh kungsi diranjah rampok. Eta rampok digelutan ku Munding Bule nepi ka jicirna. Jadi munasabah lamun urang nyieun patungna minangka pangeling-eling jeung rasa pamulang tarima. Tembal Mang Kemod bari nuluykeun ngaduk deui. Si laing puguh Kemod anu teh nyaho sajarah mah. Yo, sing nyaho Kemod. Harita teh dewek dibejan ku bapak dewek ngeunaan sajarah anu sabenerna. Rampok teh lain jisir lantaran sieun ku Munding Bule deuleu, tapi waktu reueuh dilebakeun guha merdong digelutan ku Mang Puluh-Puluh orai kadut
Jadi nu kudu dijieun patung mah lain munding bule, tapi patung orai kadut. Cek Mang Karma. Ti belah kulon kadenge sora nu batuk. Barang diliuk teteh larurah. Anu keur patorong-torong teh ngadadak jempe. Tuluy bae digarawe deui sacagapna. Ngan angger Mang Karma mah langla lengle wae kana digawena teh. Mitra kaum dangu, poe kapoe geus kaliwatan. Tisuk jedur nepi ka sore jeder, kadang warga haat gotong royong sabisana. Magawean patung munding bule teh anu ngaduk, anu mawaan keusik, anu nembok jeung sajabana naon ku hanteu. Diluluguan ku anak juru tulis, malah ibu-ibuna oge harideng nyayagakeun dahareunana. Gancangna carita heuleut sabulan ti harita patung teh geus anggeus. Pohara alusna meh ngaleuwihan munding enyaan. Awakna doyong semurek neunggar, tandukna rangakgak, buntutna ngacung ka luhur. Pohara reusna lurah nempo eta patung. Geus komo juru tulis mah sasat ngarasa teu mubazir nyakolakeun anakna ka sakola matung teh. Sarengsena reres nyieun patung mah terus salametan minangka paresmian nu dipimpin ku kilurah. Dina waktu kahareupna meh unggal isuk samemeh asup ka balai desa, lurah sok ngahajakeun cicing di handapeun eta patung. Jiga anu teu seubeuh-seubeuh eta patung teh terus dipancerong. Sakali mangsa mindeng kanyahoan, lurah sok pirajeuneuh numpak eta patung. Kitu deui waktu mulangna, lurah sok diuk heula handapeun eta patung. Lian ti lurah oge loba rahayat anu mikaresep kana eta patung. Atup pakarangan balai desa meh pinuh-pinuh bae ku rahayat nu ngahaja ngadona lajo patung. Malah lain rahayat desa astana kalingsir bae, tapi rahayat ti desa sajen oge rea anu ngahajakeun lalajo di pakarangan balai desa. Mitra kaum dangu, sakumaha ilaharna? Kawas kadongeng maanggang wae. Lamun aya nu resep geus tangtu aya nu teresep. Eta oge kitu. Di sagigireun loba rahayat anu mika cecep. Babakuna mah Mang Karma. Disaprak rengse eta patung dijieun, Mang Karma mah can ngalanto ka pakarangan balai desa deui. Dina parang ngaliwat oge sok ngahajakeun tatanggahan atawa tungkul supaya eta patung teu kareret ku manehna. Pon kitu deui dina hal sejen, disaprak patung munding bule diadegkeun, unggal parang ngariung jeung rahayat sejen. Mang Karma sok ngabudalkeun rasa kateu panujuanana kana eta patung. Manehna nyarita pertentang naker soal sajarah lemburna. Geunaan rampog anu cek lurah jicir alatan diubrak-abrik ku munding bule ngamuk, ku Mang Karma mah mindeng dicawad. Wadul cenah. Kalawan yakin Mang Karma nyebutkeun yen sabenerna mah eta rampog teh sieunun ku orai kadut. Kuring mah inggis pisan ku dijieunna patung teh. Cek Mang Karma dina hiji poe waktu manehna keur ngabeuhay di warung Cedo. Har, ari kitu kunaon? Haji Kurdi anu harita keur milihan daun kawung mairan. Nya sok bae cirikeun. Ku dijieunna patung munding bule teh mangrupa totonden yang lembur urang bakal kena ku musibat rongkah. Urang geus nyieun barang anu sakuduna tong dijieun. Kapanan sarana oge nyaho yen munding bule pamali dipencit sote dumesok ngadatangkeun panyakit kulit. Har, kutan kitu eta teh Mang. Lain pamali dumeh ngagelutan rampog teh.
Cek Ceedoh anu keur ngalendos samara lotek milu nimbrung kana obrolan. His lain nyai, Mang oge eta mah beja bohong. Cek Mang oge eta mah beja bohong. Montong sok dipercaya beja bohong mah. Sanajan jolna ti pangagung oge. Pek bae ari teu percaya mah ngadahar kadinya sakereut weh. Abong lamun geus nante barentus kulit teh. Cek Mang Karma kalian dari ajeng tatag bisa dinu cacaritaanana teh. Mitra kaum dangu sorena omongan Mang Karma anu samodel kitu teh geus cacarita deui dina riungan anu sejen. Kitu deui peutingna. Sanggeus rengse salat Isya ditajug Mang Karma teu poho ngadongeng suar rampog teh jeung daging munding bule nu bisa ngadatangkeun panyakit kulit. Mitra kaum dangu ari mindeng ngadenge mah tetela loba anu percaya ka Mang Karma. Tibatan kana dongeng lurah mah katambah deui Haji Kurdi. Nu antukna leuwih ti satengah panggeus lembur geus percaya pisan. Haji Kurdi teh calon lurah anu teu kapilih mitranya. Sainganana Lurah Nawi urang teraskeun. Kana ramalan Mang Karma teh akhirna mah percaya sabagian warga teh yen dina hiji mangsa lemburna bakal nandangan musibat deui. Saupama eta patung terus ngadeg di pakarangan baya desa kitu. Keur rahayat anu epes meer mah hal kitu teh geus ngadatangkeun ka hayang lemburna aman sarta eta patung kudu buru-buru dirubuhkeun. Mitra kaum dangu nunuju ngadangungkeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Ngadenge selenting beja majar Mang Karma ngucah ngaceh cerita bohong ka rahayat anu nyebabkeun rahayat boga kahayang ngarubuhkeun eta patung. Lurah pohara werana. Yeuh, kulis. Pikiran coba. Cenah dina hiji mangsa. Kajuru tulis. Nah bener Mang Karma teh sok ucah aceh. Kata panujuanana perkara diadegeunana patung munding bule di hareup balai desa, Cek lurah dina hiji mangsa tumanya kajuru tulisna. Sumohon Bapak. Malah masaurna geus boga rencana jeung kadang warga eta teh. Maksudna kumaha? Sumohon malah masaur Mang Karma teh geus boga rencana jeung kadang warga anu sejena. Rencana naon? Bade ngarubuhkeun eta patung. Hah? Naon? Bade ngarubuhkeun eta patung. Dirubuhkeun. Nah kunaon tuh eta teh jelema teh? Teu gablek pipikiran gitu. Cek lurah bangun hanjelu. Sadaya-daya Bapak. Tembal juru tulis. Awas ya, larawura teuing geus kumaha wani bedang wangkelang. Lain antepkeuneun ieu mah. Ulis. Kudu disangkalak ta jelema teh. Cek lurah. Kata rambekna rai geuneuk rai pias pamenteun halir beusi atah beuleuh. Sadaya-daya Sun. Cek juru tulis. Calukan ka dieu, jagrageun ka bae desa. Cek lurah marentah ka juru tulisna. Mitra kaum dangu sorena Mang Karma gura-giru dicalukan ka balai desa. Sanggeus adu hareupan jeung Mang Karma, lurah anu boga maksud rek ngaroga hala Mang Karma teh pikeun dijieun conto. Yen jalma wangkelang kana maksud pangagung bakal ditandasa, bet jadi ngadak-ngadak lempes pamaksudanana. Sok we rek dikukumahakeun oge. Ceuk Mang Karma. Moal burung ditampa ki lurah. Ari eta mah bakal metu panyabokna. Ari eta mah bakal nerak tampilingna. Bisi rek nandasa geura prak tandasa. Ari bakal bisa mah ulakeun ku leungeun kosong. Dalam make pakarang atawa ku pelor bedil. Lain sombong, lain rek agul. Moal burung ditampanan. Yap geura cacapkeun sapuasna. Ceuk Mang Karma ngomongna tatag teuneng ludeung taya kasieun. Sakumaha anu dipikanyaho ku balarea.
tong borok ku ditampiling jeung dicabok dalah ku peso jeung ku pelor oge. Mang Karma mah kuat nadahna da puguh kitu-kitu oge. Mang Karma teh sasat anak Aki Wiranta tua kampung zaman baheula anu katelah weduk. Tungtungna sabada dipapagahan sangkan Mang Karma tong hasut rahayat pikeun ngarubuhkeun patung. Manehna terus dititah mulang deui. Kocapkeun dina hiji peuting. Hawa tiis matak sungkan nu rumingkang. Di kebon sampur reang sora jangkrik di sisi balong kadenge aya sora bangkong kangkang kongkong. Di tembalan kubuk jeung sora londok. Hiuk aya angin ngagalebug jegug-jegug aya anjing anu ngagogog malah tuluy aya nu babaung sagala. Kaayaan peuting eta estuning mata keung jenggeuman lantaran matak sieun matak hariwang. Dila kaayaan kitu nyampak loba rahayat karumpul di pekarangan imah Mang Karma. Saurang ge leungeunna taya nu lemor kabeh marawa pakarang. Aya anu mawa linggis, aya anu mawa bedog, palu, gegendir, tumbak jeung pakarang sejenna. Cenah mah mitra, peuting eta rahayat geus gilig rek ngancurkeun patung munding bule tea nu aya di hareup balai desa. Ngan samemehna rek minta idin heula ti Mang Karma. Ari kuring mah idinan moal, nyarek oge moal. Ngan anu kudu dilenyepan mah nah gawe urang teh geus meunang ngutah wewengkeun. Sarta geus dipikiran pibalu kareunana. Cek Mang Karma leuleuy. Lah pokona mah mamang mah calik-calik we. Eta patung haram jadah teh peuting ieu kudu roboh. Anak kuring geus 3 poe utah ngising, cek dukun cenah eta teh katulah ku patung. Cek jalma anu nyoren bedog semu nafsu. Bener-bener eta teh euy anak kuring oge geus saminggu ngaringkuk teh bisa dahar acan. Eta oge meureun alatan patung podol sero teh ya euy. Tembal nu sejen. Bah, ayeuna mantong ya di dieu. Hayu urang ka bae desa. Urang rumuhkeun patung haram jadah teh tah. Bah. Cek nu make baju pangsi hideung. Atuh bereyak bayar rahayat teh murupa karangan bae desa. Nah tuh mitra, dina kaayaan anu samodel kitu, waktu rek bek ngarogahala patung harita teh tekebat kusabab ti juru belah kulon datang sarombongan rahayat dipingpin ku juru tulis. Tetela ieu rombongan teh rahayat anu bilu kalurah. Atuh geus kitu mah teu kasapih deui jol-jol der bae perang campuh antara rahayat anu resep jeung rahayat anu mika ceuceup kana eta patung. Perang campuh teu kaampuh. Aya kana puluhna jalma silih seret silih dengkek di buruan balai desa. Kalayan eueuh nu lemor sasat marawa pakarangna sewang-sewangan. Pating belentrang sora bedog jeung gobang di aradu. Kembang seuneu pating buricak basa besi di aradu. Pating jorowok mata keung ditembalan ku nu hahaok. Riud ka kulon bertek ka kaler buruan balai desa ledig ku nu garelut. 2 lawan pada hayang meunang. Mitra kaum dangu telilat di harita jorowok lurah gogorowokan tina pangarasuara. Aran hai balarasa kabeh aran cek lurah tapi oro kaya pangiling ti lurah teh teu bisa ngeureunkeun anu keur perang campuh. Malah tibatan eureun mah kalah kabeuki campuh bae. Malah mah aya nu ngalempageun tumbak sagala. Hiuk belesat siut plos goak aya nu ngagoak. Barinya kelan celina, untung we teu kena kana awakna ngan bati ukur nyipat kana puhu celina. Tapi kajian kitu anggar ngagoak mah geus kitu ger deui bae nu perang teh campuh deui silih seret silih dengkek silih cekek silih geprek. Sorak trong terang gobang nu diadu jeung tumbak beki rosa. Ninggang kana wanci tengah peuting perang beki rame sakabeh jalma geus kalimpudan ku nafsuna geus teu mikir nanaon deui. Iwal ti lamun embung paeh nya kudu maehan.
Mitra kaum dangu kasubuhnakeun kakarak nu perang teh rada sudah. Dumeh ti ditu ti dieu geus loba anu ngajar rongkeng alatan keun aku pakarang. Isuk-isuk waktu panon poe mucunghul tina sela-sela dangdaunan, Jol Mang Karma datang ka hareup balai desa. Manehna ka cidareuasna basa nempo loba rahayat geus palastra patunjang-tunjang. Handapeun patung munding bule, sawareh masih kadenge sakarat, nuhu maragung kanyerian lain saurang dua urang. Kitu deui rahayat anu sapat beheungna jeung potong leungeunna. Jumlahna aya kana 10na. Oh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mang Karma istighfar sababaraha kali. Kalawan dibantu ku sababaraha urang jalma anu kabeneran teu milu perang, Mang Karma ngagotongan layon ka jero balai desa, nu tatu kumehna diubaran sarta anu tilar terus dipulasara samistina ka asup dua anakna. Waktu Mang Karma ngagotongan layon tina handapeun patung, kapanggih lurah geus ngababatang ngajampana jadi bugang. Kitu deui juru tulis jeung anakna, sirahna bejad lantaran ditaro ku kampak. Ari lurah dadana tembus ditubles ku gobang. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mang Karma istighfar deui sababaraha kali. Mitra kaum dangu, poe eta lembur astana kalingsir di kulibang papadut sungkawa. Sapangeus si lembur taya nu nyesa mantuan Mang Karma ngurebkeun layon. Hujan cimata teu katadah kawas bedah tina bendunganana. Sedengkeun patung munding bule tetap ngajaga awakna semudoyong jiga nu rek neunggar, tandukna rangak gak kawas nu nangtang ijen. Mitra kaum dangu mung sakitu anu kapihatur, hapunten bilih kirang perseka dinamdarkeunana. Mudah-mudahan katampi etang-etang hiburan bae mitranya malah mandar aya pulunganana kitu nya. Piceun anu awona pulungan anu saena. Kitu mangga mitra. Mudah-mudahan urang tiasa patep pangadangu deui dina gelaran dongeng Sunda ti Manganggang anu anyar. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si Gotaka. Permios. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment laras bisa.